Bebel pernah urang nyeritakeun di tahun 2000 kene nyeritakeun beberapa kali kami ingetan sesuai jeung aturan. Tapi ternyata da jelema mah jarak jambul nu ayana nafsu teh ya. Nafsu lama udah bisa gelintir ibarat nama kebutuhan sebenarnya kalau ngomong berbicara kebutuhan mah sarua di jero di luar boh kurang di luar Baduy dulu urang di kota sarua ngomong kebutuhan, tapi kebutuhan eta udah dibatasi ku aturan atau dibatasi urang mah istilahna sanajan barejeung nafsu ya ibarat psikolog makan nafsu nu mata kadukung badan nu ketempuhan ieu alam ieu saha deui anu pikeun ibaratna ngajaga ngaraksa nguatkeun. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan channel Sabina Jiaul Haq, channel yang mengupas tuntas seputar fakta dan budaya yang ada di Indonesia. Masih mengenal seputar suku Baduy. Suku Baduy adalah suku yang masih memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang mereka. Bersama saya Sabina Jiaul Haq, salam jawara, jaga warisan adat Nusantara. Kami orang Sunda. Kemudian berhubungan kalau ditanyakan mengenaan karena bidang istilahnya orang lebih ke alam atau lingkungan jeung manusia. Nah kami mah meureun berhubung ku ditanyakan meureun kami ge deup nyaritakeun sesuai jeung amanat dulur urang atau kokol urang atau sesepuh. Ayeuna mah urang meureun sanajan kumaha ge berhubung urang mah tadi teh ayeuna mah tadi teh ibarat nama sanajan kumaha ge urang meureun jan jelas mah manusia sakieu lobana numpangna di bumi alam ieu. Tapi ternyata jelema anu sakieu lobana boh masyarakat Baduy jero, boh masyarakat Baduy jero, bari luar, boh luar Baduy, boh di dulu urang di kota. Ayeuna geus dicontohan, nu saperti kitu, anu kamari bencana tina di wilayah Cianjur. Urang ngarasakeun sanajan urang istilah nama hirup di Baduy jero, neuleuh urang dulur urang nu berduka cita seperti itu kemusibahan di wilayah Cianjur, urang boga pemikiran merasa karunya simpatisan dulu urang anu musibah seperti itu. Meureun ibarat nama anu geus seperti itu, tapi eta lamun cik prediksi urang mah eta nu tepikeun kitu urang kudu jadi suatu pelajaran sebenarnya, kudu jadi suatu pelajaran eta suatu ingetan. Sebab lamun ibarat nama urang tedek mikir mah diri masing-masing kukayaan seperti itu. Buat teuing ibarat nama alamah tetap semakin marah. Nah mentak semakin marah. Nu nyatana bebel pernah urang nyeritakeun di tahun 2000 kene nyeritakeun beberapa kali kami ingetan sesuai jeung aturan. Tapi ternyata da jelema mah jarak jambul nu ayana nafsu teh ya. Nafsu lama udah bisa gelintir ibarat nama kebutuhan. Sebenarnya kalau ngomong berbicara kebutuhan mah sarua di jero, di luar, boh kurang di luar Baduy dulu urang di kota sarua ngomong kebutuhan, tapi kebutuhan eta udah dibatasi ku aturan udah dibatasi. Urang mah istilahna sanajan barejeung nafsu ya ibarat psikolog makan nafsu nu mata kadukung badan nu ketempuhan. Ieu alam ieu saha deui anu pikeun ibaratna ngajaga ngaraksa nguatkeun ti urang kompak kabeh kan. Ibaratna kudu kompak. Alam anu paling adil, anu paling sosial, anu paling bijak orang. Lamun urangnya dijaga, kayak sebaliknya. Alam geus nyediakeun sagala-galana.
mulai ketahanan panganan segala potensi segala alam mesti nyiapkeun ka urang, tapi manusiana tidak sadar. Nguduna urang ku ayana geus disediakeun segala sesuatu tos aya di alam ieu, jaga nu aya, coba urang istilahna ulah terlalu teuing. Sanajan urang tadi ya ngomongin kebutuhan loba, kebutuhan pasti ya dibarengan jeung siapa nafsu mata kaditu badan ketempukan urang sarayan ku ngage aya ngomong kebutuhan mah sarua ngabutuh mah, tapi urang dibatasi ku aturan-aturan ada sebut nageh kan gunung tuh menang dilebur, lebak tuh menang dirusak, belit tuh menang dirobah, aturan adat kan gitu gede nak tuh benang irana dicokot, letik nak tuh benang ditambah, lojor tuh benang dipotong, pondok tuh benang siambung, munyak nu didinyakan, nulain nu dilainkan. Artinya itu kan kudu dikaji kurang, kudu dikaji. Segala sesuatu kami mah lain nilai dina masalah orang dina masalah kemajuan mana boleh oke kemajuan boleh kemajuan, tapi kemajuan itu kudu sebenarnya aya ukuran. Coba ya orang kudu nama nu jadi seperti dulu orang musibah satu kewalahanan orang yang menjadi sedih nempona simpatisan orang kadun orang musibah, tapi orang model gitu udah dibikin semacam contoh. Ya, jadi ya, tapi mudah-mudahan bencana baik di Banten maupun di Indonesia ulah sampai terjadi gitu terutama. Terus kekhawatiran ayah Armaen selaku kolot eta ka masyarakat Baduy eta kumaha ya kekhawatiran ayah? Kekhawatiran mah jelas gede kekhawatiran itu. Hatina kekhawatiran anak dina mengenai alat teknologi terutama. Sebab alat teknologi mah lamun umpama orang teu bisa mawa nama memang keuntunganna loba rugi lagi aya gitu. Di sisi lain keuntunganna loba bisa komunikasi jeung jauh, bisa menghasilkan lamun nempuh dunia usaha, bisa menggali ibaratnya ilmu-ilmu keuntunganna di dinya gitu. Tapi kerugianana lamun ieu alat teknologi disalahgunakeun teu bisa mawana, teu dewasa pemikiran urang, teu bisa mengkaji diri, teu bisa urang ibaratna boga pikir dewasa, tetap dirinya urang pasti loba ibarat nama nu bakalan aduhung. Betul. Aduhung rugi. Gitu. Sebenarnya ya alat bisa diakeun kudu bisa urang ngembingna, kudu bisa urang ibarat nama wakna. Aya alat teknologi iya ibaratna kitu tadi teh loba nu nguntungkeun aya bae nu rugi gitu. Urang ibarat nama nu kitu mah ibarat nama ja memang aya nama geus umum. Ibarat nama mulai ti urang kotana tapi ka urang kampungna bukan ka badi luarna ge seperti kieu ngagunakeun. Memang eta di sisi lain menguntungkan, di sisi lain anu rugi gitu. Lamun teu bisa mawakna seperti itu. Baik, yang penting mah kami mah nyai berbicara khawatir mah tetap khawatir. Sana aku bagi khawatir gitu. Ja kudu nama gitu. Sebab menurut prediksi kolot ieu di suatu saat mah nanti alat anu sakieu canggihna ieu tetap secanggih-canggihna otak manusia, secanggih-canggihna pola pikir manusia, ain lebih canggih mencek kami penyakit. Lumpat ke mana? Lumpatna keaturan Gusti Nu Maha Suci Allah Nu Kawasa. Lamun Gusti Nu Maha Suci Allah Nu Kawasa geus teu senang benda-benda kieu bentrok ibarat nama jeung kemampuan manusia jeung kemampuan Gusti Nu Maha Suci Allah Nu Kawasa, tentu eta akan aya gejala mungkin. Terus gejala mungkin. Terus sejauh ieu naon yang mesti dilakukan ku kolot ka masyarakat adat Baduy nu tetep ti baris kolot mah ti aturan adat mah tetap hal-hal anu ieu teh tetap masih ibarat nama ketat
secara aturan mah tetap teu bisa cik pelaturan mah tetep. Kami mah teu ngijinan gitu ngeun tadi ge manusia na pribadi na lah hukum mah teu ngawenangan di hukum adat mah. Tetap kami berpatuh kepada aturan, bertaat kepada aturan, kami mah tetap ibaratnya mempertahankan sesuai dengan amanah leluhur gitu. Nah, oke. Siap ya. Ayah pertanyaan? Ayah, tadi kan ayah bilang non inti nama bahwa itu baduy luar atau baduy dalam kudu nyaho batas gitunya. Nah, batasna teh sampai ke model kumaha gitu. Maksudnya batasan nu garis tegas antara pembeda orang Baduy jeung orang luar teh gitu dina ngagunakeun teknologi. Gitu batasana. Nyai kami mah mengenai batasan nama karena tadi teh ya. Jadi di luar mah meureun tadi teh meureun henteu ku aturan adat Gitu. ngabogaan alat teknologi eta lamun di wilayah Baduy jero mah atau Baduy luar sebenarnya termasuk aturan adat tetap tengah longgaran hatina tengah longgaran tadi teh ya di situ bisa mawana gitu ai bisa mawa nama tenanawan bae loba ieu nu manfaat loba nu ibaratna tadi teh di sisi lain menguntungkan loba gitu lamun urang teu bisa mawana aduh urang rugi nu aya gitu. Pesan ayah terakhir misalkan anak ayah ya pengunjung atau wisatawan anu kadang-kadang abai karena aturan adat tiba-tiba misalkan imah kokolot anu teu meunang dipoto tiba-tiba dipoto atau misalnya di Baduy jero tiba-tiba moto atau video pesan ayah ke orang-orang anu model gitu teh kumaha.